Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ala ni'amihil kamilah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin jil awsafil kamilah, wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu darajatil ulya bisabqi fi nusratil millah. Amma ba'du, ay mahma yaku min syai'in wafa litilwiha ujuban ulifa. Faqad qala Allah ta'ala fil muhkamil kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bidzikrihi wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ay walil mu'minina bil hidayah walil kafirina wal munafiqina bi ta'khiril adab. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-akhlaq hiya salahuddin wad dunya wal ma'ad. Langkung tipayun urang sasarengan muji syukur ka Allah anu maha ghafur, anu parantos maparinan kanikmatan ka urang sadayana, terutami nikmat iman Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur. Alhamdulillah kalayan kudrat iradat inayah Allah, dina wengi ieu urang sadayana tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok dina ieu haplah mubarakah, dina raraga takjim wa takrim kana dipedalkeunana Kangjeng Nabi urang sadaya, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang sadayana calik dina ieu tempat rahmat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam ail makrunah muga-muga didugikeun ka junjunan urang sadaya, habibana wa nabiyana karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafara keluargina, sahabatna, tabiin, atba'ut tabiin, katut ka urang sadaya selaku umatna. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadratul mukarramin, para kiai, para ajengan, para ustad ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, sepuh miwah anu anomna, anu kusim abdi dihormati, anu insyaallah dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Tekakantun nyaeta aparatul pemerintah, Bapak Lurah beserta jajaranana, wabil khusus lil khusus segenap panitia penyelenggara ieu acara, anu diperakasai ku para pemuda, anu didukung ku orang tua. Mudah-mudahan ieu para pemuda anu didukung ku orang tua segala pengorbananana muga-muga sing ngajantenkeun amal soleh pikeun mantananana. Anu mana diantarana alhamdulillah nitih wanci nu mustari ningang mangsa nulugina, takdir tetiasa dipungkir, kadar tetiasa disinglar. Alhamdulillah jauh dijugjug anggang diteang, sim abdi ti Bogor Ciawi tiasa sumping ka ieu kampung. Mudah-mudahan sing ngajantenkeun wasilah sababiah silaturahmi. Muga-muga silaturahmi abdi ditampi ku Allah oge ditampi ku masyarakat anu aya di dieu bade nampi ka abdi. Alhamdulillah ku berkah silaturahmi muga-muga urang sadaya sing panjang umur,
bari disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala tur urang seueur milik jeung rezeki kanggo bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Naon margina margi inna lillahi malaikatan syai'ah. Sanyana Allah ngagaduhan malaikat khusus siang jeung wengi pikeun milarian tempat-tempat zikrullah, tempat-tempat nu dianggo nyaritakeun agama Allah, tempat-tempat nu dianggo nyaritakeun keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil hakikat urang sadaya nu calik dina ieu tempat keur dilingkung ku malaikat. Amin ya robbal. Ngan urang teu ningali teu Bu? Ningali teu Pak ka malaikat? Ieu malaikat kumpul di paeuneun urang sadayana, hadir ieu malaikat. Ke di mana cek malaikat Gusti ieu abdi kedah kumaha hadir di ieu kampung naon Ciwaringin nya? Ciwaringin. Oh eta we lah nya. Kurang pati jelas jawab anu nanya anak hiji nu nembalana sarerea. Ieu malaikat cek Allah, he malaikat anjeun turun ka eta kampung nu keur diayakeun peringatan Maulid Nabi. Arek naon cenah Gusti abdi kadinya cabut candak eta dosana si jalma nu keur hadir di pangajian. Cek malaikat Gusti abdi kedah nyabut belah mana dosana eta jalma nu keur hadir di pangaosan. Dicabut cek Allah, cabut lewat 2 socana. Dicabut nina lewat 2 socana. Cek malaikat Gusti pageuh eta dosana teu beunang. Kubanding naon tah? Kubanding gede meureun dosa urangnya. Cek malaikat Gusti kedah ka mana ngalih anjeun kana 2 cepil, dicabut tina 2 cepilna nu kaluar lain dosa kalakah tai ceulina. Cek malaikat pageuh keneh Gusti lewat bahabna, lewat 2 pangamungna masih keneh teu beunang. Gusti abdi kedah ka mana nyabut eta dosa jalma nu keur hadir dina Maulid. Cek Allah pindah anjeun kana tukang ngeunana, pindah kana tukang urang. Dicabut lewat mana Gusti? Lewat pundukna. Mentak mun keur ngaji ngarasa tiis punduk eta keur dicabut dosa urang. Alham. Tapi lamun keur ngaji urang kieu punduk ngarasa tiis, panon peureum teu ngadengekeun nu keur ngaji, eta mah lain keur dicabut dosa. Keur naon tah? Peureum eta mah nya. Entak keur ngaji ulah meleng. Lamun keur ngaji cek guru panon bukakeun baham tutupkeun, insyaallah lamun panon peureum keur ngaji beusing salah denge. Cek eta aki-aki cek bapak-bapak datang ka imahna, ma alhamdulillah bieu hasil ngaji mubaligna ti Bogor bahwa cenah nyaritakeun sunat memeh salat 5 waktu teh nyusu heula. Padahal mah cek kiai sunat memeh salat teh nyusur heula. Laula lam asuqqa ala ummati la amartahum bisiwak. Cek Kangjeng Rasul lamun teu mentak madarat ka umat kaula ieu nyusur pasti bakal diwajibkeun ngan eta aki-aki salah denge. Atuh dur datang waktu maghrib neangan emakna, neangan pamajikanana, cek eta aki-aki ma geus maghrib wayahna nyusu heula. Gahel we aki-akinya pan geus uhuntuan aki-aki maleun. Mentak bapak-bapak bedakeun, lamun ibu-ibu keur nyusuan orok yeuh ibu-ibu. Lamun nyusuan orok atawah bayi anu alit keneh mangka belah katuhu pasihkeunana, ulah pacorok kokon. Ulah dibere belah kenca sebab eta mah nu kenca mah khusus. Orok mah belah katuhu, anu belah kenca mah pikirannya masing-masing. Lamun dipindahkan eta orok ka belah kenca ku ibu-ibu nyusuna pasti gideg. Cek eta ibuna kunaon cenah ujang anjeun nyusu teh gudag-gideg, ma eta mah bau rokok cek anakna teh kitu. Mentak ulah sok punah-pindah tos belah diheula katuh heula. Tapi keun bara taun eta nyusuan
wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Batas nyusuan indung atawah ibu kanu jadi murang kalihna kanu jadi orokna batas nepikeun ka umur 2 tahun. Lewat umur 2 tahun 2 tahun setengah 3 tahun lain ngajadikeun giji ka eta orok malah mengeus kurang giji. Jadi batas nyusuan nepikeun ka umur 2 tahun. Dicabut ku malaikat benang eta dosana. Cek malaikat Gusti kamanakeun ieu dosa jalma nu keur ngaji teh ya, bawa ka lautan dibabetkeun ka laut oyak. Teu kuateun nyekel dosa bangsa jelema, urang mah kuatnya nyekel dosa urang sakitu gedena dosa. Dosa naon? Dosa ninggalkeun salat, dosa ninggalkeun ngaji, dosa ngomongkeun batur, seueur dosa ka itu ka dieu. Disimpen di laut oyak laut. Nepikeun teu daek cicing. Cek laut kaula teu sanggup diteuneunnan dosa nu bangsa jelema ku malaikat. Candak deui ku malaikat simpen di gunung teu kuateun keneh wae. Oyak eta gunung disimpenan ku dosa jalma. Akhirna singkat carita malaikat hajat balik deui ka Gusti Allah. Gusti, ieu dosa jalmi teh disimpen di dieu alimeun, disimpen di dieu alimeun. Kedah ka mana deui Gusti abdi? Cek Allah malaikat wayahna anjeun balik deui ka tadi tempat ngaji di mana? Bawa deui Gusti, bawa, dibawa deui dosa ku malaikat ka dieu. Kasahakeun ieu dosa jalma teh Gusti? Tingali ku anjeun perhatikeun lamun jalma keur hadir pangajian balik pangheulana bikeun ta eta dosana. Mentak ulah sok balik teu lamun teu aya ujur mah nya. Lamun aya keneh kepentingan mangga eta mah ieu mah teu aya kepentingan. Tah eta jalma nu balik tina pangajian pangheula daek teu daek lain mawa berkat ieu. Mawa dosa jal. Sok Pak bade uih mah palurah mangga. Bilih bade uih ti payun mangga. Moal nya panya moal. Lamun can beres doa ulah wakabub bubar. Beres eta dosa ku malaikat anteng nu hadir sadaya teu aya uih dasarieun. Nu arek balik ge ti belah tukang teu jadi balik deui. Ka manakeun ceuk malaikat? Hanya teu ka aras Allah. Sujud eta malaikat di handapkeun arasna Allah. Cek Allah malaikat geus geura hudang anjeun tina sujud anjeun. Sabab kabeh jalma nu hadir tina pangajian eta tos bubar sadayana. Cek malaikat Gusti kumaha cenah lamun eta nu hadir teh tadi di maulid pahili sendal. Ari pahili sendal mah teu jadi masalah dina kitab Nasaihu Diniyah karangan Said Abdullah Ahadad. Lamun teu ngahaja rek ngahilikeun sendal henteu mentak jadi doraka. Palurah ka dieu make sendal butut ai balik make nu anyar. Asa teu niat ngahilikeun sendal henteu mentak jadi nanaon. Tapi lamun palurah ti bumi nak datang ka dieu make sendal jepit aing balik sugan we mawa sendal nu anyar. Eta mah teu meunang. Lain rek niat ngaji, rek niat nukeurkeun sendal. Sanajan bari paili sendal ngan engke wayahna ulah dibogaan. Teangan saha nu boga sendal ieu yeuh. Papai komo lamun lalaki make tungguan di masjid atawa poe Jumaah mun ibu-ibu di pangajian lain dibenahkeun. Ah isukan ngaji aing moal make sendal eta beuting anu nyokot ulah eta mah nya. Ngahaja kudu tukeurkeun deui. Tadi mana cek malaikat Gusti ieu jalma tos bubar sadayana. Mohon cek Allah geus geura hudang tina sujud anjeun. Cek malaikat Gusti abdi moal wakas hudang tina sujud abdi lamun Gusti can ngahampura kana dosana jalma nu hadir dina maulidan ieu. Cek Allah geus malaikat kabeh dosana ku kami geus dihampura. Ieu suatu kauntungan kanikmatan di mana jalma sok daek hadir kana pangajian terutama dina wengi ieu memperingati maulidna Nabi urang sadaya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu suatu kabahagiaan kauntungan nu kacida poharana. Naon margina margi di mana urang rek menuju ka ieu tempat di bumi masing-masing likulli qadamin tuktabu ka ibadatis sanah.
dina salengkah di mana urang rek hadir kana pangaosan, rek hadir kana pangajian, dina salengkah boga ganjaran satauneun ibadah salat sunat. Untung apa rugi? Untung apa rugi? Ari salengkah sakumaha? Salengkah salah satu akdamin hiji dua tah tilu, salengkah teh tilu dampah sampean dina salengkah diganjar satauneun ibadah salat sunat. Tos aya di dieu nu salat sunat satauneun aya can diajak taraweh oge neangan imam nupang cepetna, ningang imam nu geus rada kolot, waduh imam teh si aki-aki eta mah balik deui tarawehna di teangan imam anu rada cepet. Dina salengkah dicatat ganjaran satauneun ibadah salat sunat. Lamun 2 lengkah 2 tahunan, lamun 100 lengkah 100 tahunan ganjaran ibadah salat sunat. Ieu pahala gaji anu sakieu poharana. Kumaha cenah ceuk palurah teh abdi mah Pak Kiai eta bumina caket majelis taklim ngan ukur 10 lengkah hayang rada panjang teangan jalan nu rada jauh muter cek batur teh paling palurah rek ka mana eta bade ngaos kan ya atuh make kudu aprak-aprakan si horeng hayang panjang ganjaranan. Lamun 100 lengkah 100 tahunan ibadah ganjaran salat sunat. Ieu pahala ngaosku banding ageng-agengna mal faridoh ba'dal faridoh mal faridoh qoblal faridoh. Naon mal faridoh ba'da qoblal faridoh? Migawe nu wajib nyaeta memeh nu wajib, salat wajib, ngaji wajib. Malah aya keterangan saur Imam Ghazali di mana jalma teu ngadenge papatah agama 3 poe sakedikna qasa qalbuh ay mata qalbuh bakal teuas hate tegasna bakal paeh hate. Lamun jalma lewat 3 poe teu ngaji cek Imam Ghazali teu ngadenge papatah agama bakal paeh hatena, sedangkeun barang anu geus paeh rugi ka cida. Contoh nyewa mobil urang rek ka Jakarta, mobilna teh mogok di tengah jalan, jaba mogok jaba kudu ngadorong, jaba kudu mayar, jaba capek hese barang geus paeh mah. Tadi mana jalma lewat di 3 poe teu ngadenge papatah agama qasa qalbuh ay mata qalbuh tegasna bakal paeh hate. Alaikum bimujalasatil ulama wasima'i kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal maita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il mator. Alaikum anjeun kudu daraek, kudu caricing, kudu daek hadir ka majlis-majlis ilmu. Pikeun naon eta teh? Pikeun ngahirupkeun di mana hate geus paeh. Jadi pikeun ngahirupkeun hate geus paeh teh teu aya deui kudu daek hadir ka majlis ilmu. Kama yuhyil ardal maitata kama yuhyil ardal maitata bima'il binuril hikmah. Lamun hate geus paeh mangka eta hate jang ubarna teu aya deui ku ilmu anu manfaat. Allah ngahirupkeun hatena jalma nu geus paeh ku ilmu anu manfaat sacara Allah ngahirupkeun taneuh anu geus teuas bima'il mator ku cai hujan. Ripuh teu urang kamari 3 bulan teu aya hujan? Ripuh teu? Ayeuna mah alhamdulillah kamari mah hampir sadayana tah hujan di Bandung, di Banten abdi kamari naroskeun nuju ngaos di Banten daerah Serang hujan alhamdulillah. Bieu naroskeun ka Ustaz Makmun aya hujan di aya alhamdulillah. 3 bulan hampir 3 bulan teu aya hujan ripuh. Komo lamun hate geus paeh. Tadi mana jalma tepi kana pangaosan, calik dina pangaosan, julu suka saatan fi majlisil ilmi khairun min ibadati alfi rakaatin. Calik dina pangaosan sajam eta boga ganjaran 1000 rakaat ibadah salat sunat. Ageng teu? Ageng teu Bu? Sajam sarua jeung ibadah salat sunat 1000 rakaat. Terus can ayanya ngadenge jalma salat 1000 rakaat can aya. Tapi calik dina pangaosan sajam boga ganjaran 1000 rakaat ibadah salat sunat. Mudah-mudahan pala putra putri urang khususna para pemuda mudah-mudahan sing dijadikeun anu murang kali anu saroleh.
margi teu aya deui nu bakal nyalametkeun ka urang dunya akhirat boga anak soleh. Urang nalika sakaratil maut, urang nalika maut boga anak soleh, keur ngap-ngapan bapakna inungna keur sakaratil maut, ngap boga anak 3, anu 3 teh jabah saroleh, nu hiji jadi lurah, nu hiji jadi polisi, nu hiji jadi RT, ngan pernah masantren. Bisaeun ngararaji urang ke sakaratil maut, datang anak nu kahiji nyana Quran, yang hareup ka urang macakeun surat Yasin. Datang deui anak nu kadua nyana Quran, macakeun surat Waqiah, surat Tabarok. Datang deui anak nu katilu yang hareupan ka urang nalika urang ke sakaratil maut, menekung ka Allah nu Maha Agung, muja ka Allah nu Maha Kawasa, cek anak urang, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Baca tah ku urang rek tos aya non rek aya keneh, rek tos teu aya indung bapa urang, baca minimal tos salat 7 kali. Lamun urang hayang babari usaha jembar milik jeung rezeki, kudu daek ngaduakeun indung bapa. Dina kitab Muhtarol Hadis aya keterangan kieu, lamun jalma tara maca doa Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shogiro, teu maca doa eta sapoe diangkat ku Allah rezekina, diangkat ku Allah poe ieu teu maca diangkat deui. Bantesan hese usaha kaluhur teu sirungan, kahandap teu akaran, kagigir teu dahan, teu sirunan teu buahan, mangka kusabab tara ngaduakeun ka indung bapa. Tak duakeun baca ku urang eta, rek aya keneh maupun tos teu aya, komo mun aya keneh mah sugemakeun indung urang. Balik di mana-mana ceuk parurah nelepon Umi, hayang naon abdi ieu masih keneh di jalan, hayang martabak henteu Umi, ceuk indung urang, ceuk indung parurah, alim cenah emak mah teu hararayang garariung, sugan hayang gorengan ah teu neurak ceuk mak. Sanajan kolot bari ngomong kitu, tetep ku urang kudu dipangmeulikeun, sabab ke urang datang ka imah iraha datang maneh mawa naon tadi geus liar, biasana kolot masuk itu sok nanyakeun, mentak rek daekeun teu daekeun kudu dipangmeulikeun. Komo lamun urang ka pamajikan mah, urang balik di mana-mana yeuh palurah balik di kantor rek ka imah mawa jangjang jingjing, dibuka panto ku anak pamajikan, sakali barang bawa jangjang jingjing dihampura dosa urang 70 tahunan. Lamun urang sok jangjang ai kitu mah tara bara-bawah henteu eta mah nya. Ceuk palurah pan abdi mah unggal poe balikna teh 3 poe eta sapoe teh 3 kali, teu naon 3 kali jangjang jingjing. Lamun 70 kali 3 70 tahun tos 210 tahun dihampura dosana, asa kudu jangjang jingjing. Cek palurah assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka ku pamajikan jeung anakna, asongkeun tah eta katuangan atawa jingjingan harita keneh ku Allah dihampura dosana 70 tahunan. Osok tara barang bawa Pak, sok tara cenah Bu bawa papana tara cenah nya engke mah jangjang jingjing Pak, supaya dihampura 70 tahun dosa lamun urang sok jangjang jingjing atau barang bawa. Sabalikna pamajikan lamun salaki umpama teh mah bajuna soek, calanana soek, sampingna soek, cek salaki urang, Umi ibu mamah pangjahitkeun yeuh baju soek, cek pamajikan urang lah geus sepikeun ganti deui kitu urang biasanya. Padahal sakali ngecoskeun eta jarum pamajikan pangerodkeun baju salakina 1000 derajat diangkat ku Allah, 1000 dihampura dosa ku Allah. Ieu ku ageungna ngaputkeun baju salaki. Osok tara Bu tara cenah nya, mending keneh jadi lap eta mah nya, mending keneh jadi lap jadi topo ganti ku nu anyar cenah cek ibu-ibu kitu. Wegah ngajahit kumaha make mesin jahit sami, yang penting daek mangjahitkeun baju caroge.
Urang keur sakaratil maut datang anak urang, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, hampura dosa abdi, dosa ibu rama abdi Gusti. Karunya ieu ibu abdi keur sakaratil maut, les etah nyawa dicabut ku malaikat hatta yara makanahu fil jannah. Lamun urang hayang ditinggalikeun nalika sakaratil maut alamat bagya, mangka urang kudu daek ngamalkeun amalan-amalan nutos diatur dina katerangan-katerangan ku ulama. Mana di antara sabab nalika urang maut ciri bagya ciri cilaka ditinggalikeun ka urang. Ciri bagya tilu, ciri cilaka tilu nalika sakaratil maut. Bejakeun tong. Bejakeun tong. Ciri bagya nalika sakaratil maut arkul jabin, kaluar kesang tina yeuna, merebes tina yeuna nalika sakaratil maut. Kadua wa in habul murnharipi, molongpong liang irungna. Katilu mesem atawa seuri. Tadi mana eta ciri bagya keur nalika sakaratil maut ditinggalikeun kana pitempatna surga ngan tergantung kumaha keur kaayaan hirupna. Ciri bagya ciri cilaka ayeuna ku urang diperjuangkeun iskariman au mutsahidan, hirup hayang mulia, maut hayang mulia. Sebab urang sadayana pasti bakal maut, bakal balik di mana geus datang ajal ti Allah. Teu palah pilih, teu pilih bulu, rek ngora rek kolot, di mana geus datang ajal ti Allah pasti bakal dicabut eta nyawa urang. Sugan ayeuna ceuk Allah malaikat cabut nu kolot teulah henteu. Kadang-kadang inung bapana aya kene, akina ninina aya kene, incuna tos maot, anakna tos maot, mentak teu pandang bulu. Kadang ayeuna ngaji, balik ngaji maot, eta disebut maot kaget. Ngan mudah-mudahan urang sada sing panjang umur. Ari maot kaget teh maot ngadadak. Ceuk urang di bejaan, ah tadi mah ngaji keneh jeung urang, asaku aneh. Teu kudu aneh, anu aneh mah tadi isuk maot ayeuna milu ngaji, eta karak aneh. Ari maot ngadadak mah teu kudu aneh. Mautul pujaati rohatun lil mukminin wa khosirun lil kafirin. Maut kaget teh kabagyaan kasenangan pikeun jalma mukmin, tapi kacilakaan pikeun jalma kafir. Muga urang sadayana nalika maut sing maut husnul khotimah. Ciri jalma mun hayang maut husnul khotimah, hiji sok daek ngamalkeun nyaeta maca surat al-ikhlas, surat kulhu rek malam Jumat atawa poe Jumat. Sabaraha macana khamsina marrah, 50 balik baca kulhu ku urang. Tos salat maghrib atawa isya baca 50 balik kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 50 kali baca eta surat al-ikhlas, lam yamut moal waka dimautkeun eta jalma angin bakal ditinggalikeun kana pitempatna nyaeta surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Osok urang ngamalkeun 50 balik al-ikhlas, osok tara ayeuna mah areknya insya amalkeun supaya nalika urang sakaratil maut ditinggalikeun kana tempat pitempatna surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Ciri cilaka nalika sakaratil maut, hiji ieu nana socana muncul urang mah popolotot, kadua pepereket, katilu geuneuk. Ieu nalika ciri sakaratil maut anu alamat saqawah atawa alamat cilak. Mudah-mudahan urang sing kalebetkeun alamat bagya. Amin ya robbal. Beres eta diajikeun didoakeun ku anak anu tilu anu saroleh, les eta maut inungna bagya sabab dianterkeun ku murang kalih putra putri anu soleh. Urang mah teu bisa ngadidikna anak soleh, anterkeun ka kiai. Lamun urang teu mampu ngadidik anak urang, jajabkeun ka ustad, jajabkeun ka ustazah, selehkeun boga anak teh ulah sailu-iluna. Kadang-kadang budak seperti di abdi seueur nu ngaraos, kadang-kadang sok sailu-iluna. Inung bapana mah teu nyahoeun,
budak mimilu hayang ngaji wajar lamun teu bisaeun oge da lain kewajiban urang mamatan inung bapana oge henteu marentah anterkeun ku inung bapana ka saha ka guru-guru urang kanu deukeut teh ka ustad ka kiai ka ustazah supaya jadi anak soleh sabab anak soleh teh maka nyalametkeun dunya akhirat. Sabalikna lamun urang keur sakaratil maut anak teu bisa ngaji ngan ukur tilu-tiluna ngaji tara salat tara ibadah tara teu ngawaro boga anak. Nalika urang sakaratil maut anak urang ngan ukur nangtung dina panto ma rek maut mah maut we hayo tong loba pikiran eta anak kusabab naon teu dididik keur waktu ayeuna inung bapana jalalinggeur kene. Datang anak nu kadua cek nu kadua anak ma rek maut mah hayo we ma sing bebas nyebut lain dipapatahkeun kalimah tauhid ieu kalakah ditanya nyebut naon papatahkeun hareupeun kana cepil inung bapa urang nalika sakatil maut la ilaha illallah ma bapa tuturkeun lamun bapa nanti bapa tuturkeun ya ku abdi di papatahan mun panjang teuing mah Allah sakitu we sabab nalika dicabut nyawa keur sakaratil maut leuwih nyeri tinimbang disisit kulit urang 300 kali nyeri teu tah nyeri teu mentak maut oge nyeri meureunnya tidinya cek anak nu kadua masuk nyebut datang deui anak nu katilu ma yoh we rek maut mah hayo sing bebas keun teuing sawah jang urang imah jang urang pakaya jang urang eta inungna rek maut teu jadi hudang deui ceuk inungna sia mah aing paeh encan rek dirampok harta aing kusabab naon boga anak teu ngawar tak boga anak pasantrenkeun teu pasantrenkeun titah ngaji kanu deukeut aya Bogor mah keanehan santri Bogor mah bisa ngawinkeun kalapa jeung sampe di dia bisaeun moal santri kiai na ge moal bisaeun di dia mah kira-kira ngawinkeun kalapa jeung sam di Bogor mah bisa nepikeun ka buahan eta kalapa jeung sampe naon buahna ceuk palurah teh kiai gegetuk eta hasil ngawinkeun sampe jeung kalap atuh mah nyarek buahan kalapa jeung sampe eta buahna geget aya di keanehan santri Jawa Barat santri Jawa Timur santri Madura beda ari santri Jawa Timur Jawa Tengah lamun keur main bola aya anak kiai eureun main bolana tasi koditu eureun tah eureun main bola mun aya anak kiai lamun santri Madura tong aya anak kiai keur main bola ayah hayam kiai na ayah hayam guruna lewat eureun sakitu hayamna kubanding adab-adabna tapi santri Bogor Jawa Barat atawa Banten boro-boro ayah anak kiai ayah hayam kiai kadang-kadang santri Bogor mah santri Karawang ayah hayam kiai ditewak dipencit anakna diajakan masak beda jeung santri Madura jeung santri Jawa santri Jawa Barat Bogor Karawang Banten hayamna dipencit anakna diajakan masak supaya ulah carekan gitu waranian mentrak santri-santri Jawa Barat mah santri Bogor mah nya kapungkur abdi keur masanten tahun 84 82 84 yuswa 10 tahun mun teu lepat mah daerah Cianjur di mana rek masak kulahna teh agung guru teh turun abdi mah tara piluweun turun tak kena kulah santri di ala laukna menang satahun eta kulah dibedahkeun ku guru teh eta laukna teu aya hiji-hiji acan unggal poe marabane ari rek di ala laukna teu aya si horeng beak ku santri tapi tetep guru mah bari kitu oge ridoeun di ala ku santri anggap we di ala ku anakna gitu teu ngambak teu tak santri nu balalader nu bararengah rata-rata sok jararadi talungan nu balager mah tara jaradi kadang-kadang sok ngojek gitunya tapi nu balalengah nu balalader jaradi kiai kadangnya eta diantara berkah-berkahna ilmu agam mudah-mudahan anak-anak urang sing dijadikan anak anu soleh ciri urang ku berkahna maulid boga anak soleh di dunya bakal nyalametkeun di akhirat bakal nyalamet
aya dongeng ya satu acan neraskeun kana peringatan Maulid Rasul. Aya dongeng aya hiji budak ngaranna teh si Ali umur 12 tahun. Cek eta Ali ngan bapana tukang main gaple ngadu hayam eta bapana. Sedangkan lamun sakali urang boga anak tukang main kartu tah main gaple urang geus maot inung bapana sakali ngesotkeun kartu gaple 6.000 pamantrek malaikat munkar wa nakir ka jero kubur inung bapana. Lamun anak tukang main atawa tukang judi nepi dorakana ka inung bapa nepi ti minggu ieu nepikeun ka minggu hareup dipantrek 6.000 pamantrek ku malaikat munkar wa nakir. Naudzubillahi min zalik. Lamun boga anak teu ngawaro ieu bapana mah tukang ngadu hayam tukang judi ngan anakna umur 12 tahun. Cek eta anakna ka umina, umi Ali mah ujang mah hayang masantren hayang bisa ngaji mung jiga bapak pagawean tukang ngadu hayam. Aya di dia tukang ngadu hayam ulah kemanya eureun pusing diadu geuning ke di akhirat. Cek eta inung bapana cek inungna bejakeun ka bapana, bapak aya naon cenah umi? Itu ning budak teh hayang masantren. Cek bapana kumaha? Doh ulah geus teu kudu mending kene kos aing kieu pagawean tukang ngadu hayam tukang main isuk ngadu hayam peuting main. Tidinya eta Ali ceurik nepikeun ka 3 kali nyarios ka umina, umi abdi mah tetep hayang masantren. Akhirna dibejakeun ka bapak ning budak teh maksa hayang masantren. Cek bapan heus sia terek masantren ka mana? Di Indonesia can aya ka pungkur mah ieu mah keur dongeng ieu. Tidinya aya oge kudu ka Mekah atawa ka Mesir diberangkatkeun tah singkat carita anakna berangkat masantren ka Mekah Ali teh. Kira-kira umur 28 tahun atau 30 tahun berarti lamun 30 tahun dicanak 12 tahun kurang lebih masantrena 18 tahun. Ngan selama tos masantren 12 tahun eta Ali teh putrana tos jadi ulama besar. Mun di urang mah geus jadi ajengan, geus jadi mama. Tidinya cek eta inungna bapak, tapi bapakna salama Ali masantren 18 tahun bapakna can eureun masih kene ngadu hayam. Cek umina bapak abdi mah hayang kapenak jeung nu janten murang kalih Ali tia tos 18 tahun kangen. Cek eta bapak heueuh kudu kumaha atuh ongkos teu boga jang ka Mekahna geus we suratan. Nyieun surat inungna, assalamualaikum waalaikum wajang Ali wayahna anjeun tos 18 tahun masantren di Mekah geura uih ka Indonesia umi geus kangen hayang kapanggih. Nepi surat ka Mekah da can aya HP ayeuna mah gampang nya tinggal nelpon baheula mah can aya. Nepi surat ka Mekah barang nepi dibuka ku Ali waalaikumsalam dibalas deui ku Ali waalaikumsalam umi bapak hampura dunya akhirat sanes abdi teu hormat ka ibu jeung ka bapak sabab sanajan inung bapana bangkawarah tetep anak mah kudu hormat kanu jadi inung bapak. Hampura umi dunya akhirat sanes bade culangung ka umi ka bapak kumaha atuh Ali lamun uih ti Mekah ka Indonesia ieu santri ribuan jamaah ribuan teu aya anu ngawuruk lamun abdi uih heula ka Indonesia. Wayahna bapak we ayeuna mah nu ka dieu ka Mekah tah ieu dina jero amplop aya artos kanggo ongkosna sesana peserkeun kana acuk. Singkat carita nepi surat ka Indonesia dibuka ku bapana di jerona aya surat aya acis. Dibuka barang dibuka dibaca eta acis dibagi dua anu ieu jang ongkos anu ieu sesana jang meser acuk berangkat ka pasar. Eta bapana nu tukang ngadu hayam teh ya di pasar meser gamis, meser jubah, meser sorban anu panjang kieu. Make udang ti dieuna padahal tukang ngadu hayam. Singkat tepi ka Mekah aya kabar cek Ali ka santri jeung jamaah anu ribuan. Hei para santri jamaah sadayana bahwa engkin dinten Rebo
enjing bade kadongkapan bapak mama anu ti Indonesia. Akhirna rapih perbo santri jamaah ngajalajar rek nyambut bapana Ali. Alhamdulillah bade kasumpingan rek kadatangan ulama besar ti Indonesia teu nyahueun tukang adu hayap. Tapi ka Mekah bapana make gamis, make jubah, make udang irana, make sorban panjang, disambut kabeh carium tangan eta santri. Ku bapana mah diasongkeun. Mengpeung aya anu cium tangan. Alhamdulillah cek jamaah kasumpingan ulama besar Indonesia ramakna bapana Mama Ali. Padahal tukang adu hayam teu nyahueun. Singkat carita ieu kabar ti Mekah nepi ka Mesir ka guruna Ali teh. Alhamdulillah dongkap guruna Ali nu ti Mesir cek guruna Ali, Jang Ali leres cenah aya rama anjeun ti Indonesia. Muhun mama, alhamdulillah aya ulama besar ti Indonesia. Teu nyahueun guruna oge. Rasana mah meureun anakna kiai, bapana oge kiai. Padahal mah bapana tukang adu hayam. Anakna jadi ulama besar di Mekah. Tidinya cek eta guruna Mama Ali anu ti Mesir teh, Jang Ali carioskeun ka bapak anjeun wayahna engkin dinten Jumat ulah waka uih ka Indonesia. Bapak anjeun rek diundang ka Mesir rek titah maca khutbah di Mekah di Mesir. Eta Ali mungkin ngadeg-deg sedangkeun bapana teu bisa ngaji, arek titah maca khutbah Jumat ku guruna Ali di Mesir. Cek eta Ali, bapak barang uih guruna teh bapak hampura dunya akhirat. Wayahna bapak enjing poe Kemis gerak uih ka Indonesia. Aya naon kitu Ali? Bapak teh tadi ku guru abdi bade diondang ka Mesir poe Jumaah titah maca khutbah. Eta cek bapana kumaha Ali, aing moal kudu mundur salengkah oge. Aing siap cek eta bapana. Eta Ali mungkin ngadeg-deg atuh bapana mah tukang adu hayam teu bisa ngaji tapi siap rek maca khutbah di Mesir. Barang tepi kana poe Jumat berangkat bapana jeung Ali ka Mesir. Barang dugi ka Mesir singkat carita mun bahasa urang nama kieu mangga kanggo salajengna khutbah Jumat disumanggakeun ka ramakna Mama Ali. Kanggo imamna engkin aya ti Mesir. Naik dah bapana ka mana? Kana mimbar teh ya. Bisaeun uluk salama bisaeun. Assalamualaikum cek eta bapana. Terus macana teh nyaeta lain bahasa tina khutbah eta. Aing mah di Indonesia lain kiai lain ustad, aing mah tukang ngadu hayam terus panjang. Eta ulama Mesir tapi kan keangkat jempol cek ulama Mesir kanu sejen hebat ieu Bapak Ali khutbahna teu aya nu ngarti kabeh oge atuh bahasa Sunda. Eta barang kitu beres turun khutbahna beres tras salat Jumat uih barang dugi ka bumina dongkap deui ulama Mesir ka bumina Ali. Aya naon deui mama? Wayahna Jang Ali bapak anjeun ulah wake cenah uih ka Indonesia ke poe Minggu rek ayakeun di Mesir Baslul Masail tanya jawab masalah agama. Ke bapak maneh anu bakal ngajawabna di Mesir, di Yordan, di Palestina, di Irak, di Baghdad, di Mekah, ulama-ulama tiap-tiap pelosok negara bakal kumpul di Mesir nanyakeun masalah-masalah agama ke bapak anjeun nu bakal ngajawabna. Eta Ali mungkin ngadeg-deg cek Ali kumaha ieu bapak aing langsung disampaikan bapak hampura dunia akhirat wayahna enjing dinten Sabtu bapak gerak uih ka Indonesia sabab bapak poe Minggu rek diondang ka Mesir rek ngayakeun tanya jawab masalah agama sedangkan masalah agama teh hese. Kumaha cek bapana? Cek bapana siap li bapak arek ka Mesir ke poe Minggu. Barang tepi poe Minggu dangdan make jubah make gamis make udang make sorban berangkat Ali rek milu mah bade berangkat Ali ti payun bapana ti pengker. Barang di pertengahan jalan eta bapana Ali ningali di tengah jalan teh memeh ka Mesir aya anak hayam ciak-ciakan. Eta anak hayam dicanak ku bapana Ali di kantongan kana jubahna dibawa ka Mesir eta anak hayam. Barang tepi ka Mesir ulama tiap negara terus karumpul
mangga cenah calik dicalikeun dina kursi bapana Ali teh barang dicalikeun disampeurkeun ku guruna Ali teh tah ulama besar Mesir cek ulama besar mama ramana Ali anu bakal nanya masalah agama bade abdi ti payun ngan sanes ku lisan sanes ku ucapan kunaon ku isarah kieu meurentah nunjuk ka ditu ka dieu cek eta bapana siap arek kunaon oge hebat ta bapana Ali beres cek ulama Mesir abdi bade naros ti payun mangga eta ulama Mesir nunjukkeun curug ka luhur dijawab ku bapana si Ali nunjukkeun di kahandap hebat ieu bapana si Ali kadua ulama Mesir nunjukkeun curug ka wetan bapana si Ali nunjuk ka kulon hebat eta jawabanana ku isarah katilu ulama Mesir nunjukkeun curug kana pambeunteuk ramana si Ali hiji bapana si Ali nunjukkeun curugna dua ka ulama Mesir cek ulama Mesir hebat sakieu ilmu dohirna coba ilmu batina make ilmu batin eta ulama Mesir ngodok kana kantongna ngaluarkeun nog hayam diesotkeun dina meja eta bapana si Ali ngodok deui kana jubahna ngesotkeun anak hayam cek ulama Mesir hebat ilmu dohir jeung batina aing ngaluarkeun endogna manehna ngaluarkeun hayamna si horeng bapana si Ali mah kabeneran tadi di jalan manggih anak hayam ulama Mesir ngesotkeun endog hayam bapana si Ali ngesotkeun anak hayam langsung megar harita keneh barang kitu beres eta Ali lieur teu pahameun naroskeun ka ulama Mesir mama hampura abdi sanes rek culangung ka guru aya naon Ali abdi teu ngartos tadi mama nujukeun ka luhur bapa abdi kahandap naon jawaban mama cek ulama Mesir mangkana kaula nunjukkeun ka luhur Allah nyiptakeun 7 lapis langit dijawab ku bapa anjeun Allah nyiptakeun 7 lapis bumi bener jawabanana mah anu kadua mama nunjuk kawetan bapa abdi ka kulon cek ulama Mesir dunya ti masyrik lebarna ciptaan Allah dijawab ku bapa anjeun nepikeun ka magrib hebat anu katilu mama nunjukkeun curug hiji ka bapa abdi nyuruhkeun curug 2 ka pambeunteuk mama naon jawaban mama sabada iman ka Allah anu hiji ngucapkeun 2 kalimat syahadat dijawab ku bapa nasi Ali ngucapkeun 2 kalimat syahadat ieu jawaban ulama Mesir terus mama ngaluarkeun endog hayam dina kantong jubah mama marek ngetes ka bapa maneh bisa teu ilmu batina si horeng mama ngesotkeun endog hayam bapa maneh ngesotkeun anakna oh muhun datang Ali ka bapana cek Ali bapak tadi mama terus ngajawab guru Ali coba bapak naon jawabanna tadi ulama Mesir nunjukkeun curug ka luhur bapak kahandap cek bapana si Ali li aing ku guru sia rek dialungkeun ka luhur memeh aing ku guru sia dialungkeun ka luhur guru sia heula ku aing bebaskeun kana taneuh ieu mah jawaban bapak si Al atuh tukang ngadu hayam jawara memeh aing dibabetkeun ka guru sia heula ku aing cek eta jawaban bapak si Al anu kadua bapak mama guru abdi nunjuk kawetan bapak kakuloh naon aing ku guru sia dialungkeun kawetan memeh guru sia memeh aing ku guru sia dialungkeun kawetan guru sia heula ku aing kakulon dibabetkeun ieu mah jawaban bapak si Ali jawaban anu edan eta mah anu katilu mama guru abdi nunjuk curug kana pambeunteuk bapa hiji ning ku bapa dijawab 2 atuh guru sia arek nojos nyolok panon aing sabeula tibatan panon aing ku guru sia dicolok sabelah mending guru sia ku aing panonna duanana ieu mah jawaban bapak si Ali anu kaopat guru abdi ngaluarkeun nog hayam ning bapak ngaluarkeun anak hayam aing mah kabeneran tadi keur memeh ka dieu di tengah jalan aya anak hayam kaeraan teu tah bapana boga jalma soleh kaeraan teu bapana boga anak soleh di dunya keneh kaera ditutup ku Allah komo meureun di akhirat kusabab boga anak jadi
ulama tah kitu mun urang ge boga anak ayeuna nu soleh di dunya bakal nyalametkeun di akhirat bakal nyalametkeun mentak didik anak-anak urang terutama berkah maulid ieu urang sadayana muga-muga sing tambih-tambih iktibar contoh pikeun urang sadayana ngalap tina kaberkahan bulan maulid ieu sok sanajan tos lebet kana silih mulut sabab ngagungkeun Rasul mah rek iraha wae oge jadi. Anak urang didik di mana? Ti mimiti dikandung ku ibuna, dikandung dina rahimna sabulan nepikeun 8 bulan. Sami Kangjeng Rasul ge dikandung ku ibuna 8 bulan. Ngan sateu acan Kangjeng Rasul dikandung ku ibuna, Kangjeng Rasul ngagaduhan putrama nyaeta Sayyid Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim nepikeun ka Adnan 20 hiji turunan, mangka wajib ka awewe ka lalaki kadah nguningakeunana rundayan Kangjeng Rasul ti jihad ramana sareng ibuna. Lamun teu apa rundayan Rasul ti jihad ibu sareng ramana, mangka urang tiap poe saineng-ineng dosa dina kitab Tijan Ad-Daruri. Mangkana kudu apa rundayan Rasul ti jihad ramana sareng ibuna. Singkat cerita Kangjeng Rasul gaduh rama Said Abdullah. Ieu Said Abdullah hiji pemuda anu kasep, bahkan ieu Said Abdullah lamun awewe anu aya di kota Mekah, awewe anu aya ti harita ningali Said Abdullah pingsan kubaning kasep-kasepna. Bahkan cek hiji riwayat mah aya 716 awewe ningali Said Abdullah keur bade minang atawa ngalamar Siti Aminah, aya 716 awewe anu pingsan harita keneh ningali kakasepan Said Abdul. Urang nempo salaki urang pingsan teu Bu? Nu aya maboknya pingsan teu urang? Henteu nya. Eta ningali istri ningali Said Abdullah 716 awewe pingsan harita keneh. Berangkat singkat cerita Said Abdullah nyaeta dicanda kuramana Abdul Muthalib kasaha ka bumina Siti Aminah bin Wahab atawa bin Abdul Wahab. Tidinya Siti Aminah keur di dapur cek ramana Aminah ka dieu aya naon Bapak nyamperkeun anjeun keur sateu cenah tuh bade dipinang atawa ditikah ku Abdullah putra Abdul Muthalib. Eta Siti Aminah ka dapur deui disampeurkeun ku bapakna ku Abdul Wahab. Kumaha cenah Aminah kersa teu bade ditikah ku Abdullah? Ah abdi mah nuturkeun wae kumaha bapak we, awewe baheula mah kitu ayeuna mah hese nya lamun rek dijodohkeun ku indung bapana geus dah tong kudu pipiluan geus boga calona. Malah ayah sok ayah enanya anu ieu teh kan memeh akad nikah sok ayah foto dina hareup eta teh ngaranna naon palurah prewedding naon sok ayah preweddingnya awena nagalengan dibedol ku lalakina kaya geus dipoto dina galengan gugulitikan dina euri eta prewedding itu can kakurung ku akad nikah haram hukumna teu meunang pacekel lalaki jeung awe lain muhrim sabab can kakurung ku akad nikah. Ari geus kakurung ku akad nikah mah kopting rek gugulitikan sugan dina euri rek dina kasur sugan teu jadi masalah, yang penting geus kakurung ku akad nikah. Komo urang boga anak awewe rek lalaki maka bogohna ka imah inung bapana di dapur diantep duaan dina tengah imah dina kursi dayus hukumna ka inung bapana. Naon dayus teh? Haram asup ka surga pikeun jalma dayus. Manjahila ahlahu jalma salaki ngabodokeun pamajikan bodoh diantep, anak bodoh diantep, teu dididik ajaran-ajaran agama, haram ka surga, bahkan haram ngambe sesengitan surga. Sabab teu saeutik loba jalma di akhir zaman ngarempag kana hukum-hukum agama. Ke geus kakurung ku akad nikah mah kop teuing rek dibawa ka mana oge. Lamun can kakurung ku akad nikah teu meunang. Beres Said Abdullah singkat caritana ditikahkeun. Iraha nikahna tanggal 18 bulan Rajab poe Kemis
Abdullah nikah ka Siti Aminah tah mun urang rek ngawinkeun anak lamun teu poe Kemis poe Jumat urang mah nyokot sok Sabtu Minggu wae sih nya Sabtu Minggu wae hari libur padahal mah eta tah Said Abdullah nikah ka Siti Aminah dinten Kemis tanggal 18 dina bulan Rajab malam Jumat ngahiji Siti Aminah sareng Said Abdullah nepikeun ka ngandung tanggal 16 tanggal 18 malam 18 dina malam Jumat sabab ibu bapak mun urang hayang boga anak anu soleh kudu mencapai kana 12 perkara seueur teu tah seueur teu lamun urang hayang boga anak soleh kudu mencapai 12 perkara moal kacaritakeun jigana panjang keneh eta mah moal anggeus ti ka isuk kuat gitu tapi ka jam 12 kuat tapi ka jam 1 alhamdulillah orang di mah sadayana ahli ngawadul moal kuat di geus narunutan karaki jam 11 hampir sajam ieu ngaos teu karasa sakieu can carita kabeh tidinya ditikahkeun ngahiji Said Abdullah jeung Siti Aminah mun hayang boga anak nu soleh kahiji nikahna sing kade kudu nikah aturan-aturan agama yunkahul mar'ah li arba'i hisolin awewe rek kawin ka lalaki pilih opat lalaki rek kawin ka awe pilih opat hiji li jamaliha karena gelis atawa kasep kadua limaliha karena harta katilu linasabiha karena turunan kaopat lidiniha karena agamana pahpad dijati din taribat yada tiheulakeun tina nu opat agamana heula insyaallah anu tilu harta kasep gelis kakayaan turunan bakal benang lamun niheulakeun agam tapi cek abdi mah mending keneh mun lalaki boga pamajikan pemuda teu kudu gelis-gelis sabulan 2 bulan 1 tahun 2 tahun kagelisan robah peot awewe neangan salaki teu kudu kasep-kasep 1 tahun 2 tahun robah peot mentak boga pamajikan para pemuda mending keneh nu goreng tepikeun ka kiamat ge moal robah eta mah goreng we nya komo boga pamajikan anu bisa neangan duit bu pak pemuda namun rek neangan pamajikan nu bisa pinter neangan duit lain titah gawe lain abdi balik ceramah kadang sok diasotkeun duit teh 1 juta dina kitab dina hiji poe mangkat ngaji eta kitab dibukaan ku istri ari istri mah alhamdulillah kaluaran ti rawa merta ti mama Busyairi nyaeta sakuruna atawa barengana sareng istrina Pak Ustad Mahmun alhamdulillah jadi wasilahna abdi sering ngaos ka Beladi teh hiji wasilah ti Pak Ustad Mahmun oke seueur ti paliditunya kamari ngaos ti Pulau Bata nyata di makam Syekh Kuro tadinya di mana jalma hayang boga anak soleh atawa kudu mencapai 12 perkara pamajikan nu pinter neangan duit lain tita usah eta barang abdi ngaji dibuka ku istri eta kitab teh uih ngaji dicokot teh bukakeun kitab pak ieu duit saha duit eta ieu naon duit naon ieu duit sial make duit sial heuh kanyahoan kitu ku sia pinter kitu tah pamajikan nyelapkeun duit di mana ge kanyahoan eta pinter neangan duit hiji tah kadua mun hayang boga anak nu soleh rada cepet ieu ngajina kadua hayang boga anak soleh di mana ngahiji salaki jeung pamajikan ulah main gabrug wae salat sunat japap heula kira-kira bapak-bapak kitu teu keur anyar panganten kitu teu ibu-ibu kitu teu salat japap usolli sunata japap rakaataini lillahi taala Allahu akbar sejak kaula salat papanganten 2 rakaat karena Allah salat heula teu ayeuna arek geus aki-aki jeung nini kop teuing gawe salat sunat japap 2 rakaat istri jeung carogena tos beres salat sunat japap heureuy heula pamajikan jeung salaki heureuy salakina santri pamajikana samajikan geus di kamar salakina di luar keneh cek eta salakina bareng rek asup ka kamar neng ulah ruas bakal datang anu heuras gedena sagede buras eta teh urat nu heuras cek salakina pamajikan di jero dan nyahueun akang ulah bendu
lamun aya nu munu gadena sagede bolu eta teh kulit melulu santi jeung san coba lamun bodoh salakina bodoh pamajikana bodoh baheula mah make ranjang pinuh ku kulamu ditutupan pamajikan bodoh salaki bodoh geus isa asup ti heula pamajikan kana jero kulamu eta salakina mukakeun panto neangan ieu pamajikan aing ka mana eueuh nanyakeun henteu gegerowan henteu akibat bot kukurilingan muteran eta ranjang nu ditutup kulamu eta pamajikanna eueuh barang ditoong dina kulamu itu ning si horeng pamajikan teh di jero aing kudu ka mana asupna atuh mun tanyakeun ma atuh mamah umi ka mana ya asupna teu nanya kukurilingan we arek asup kana jero kulamu ana ranjang nu ditutupan ku kulamu baheula mah kitu nya bunya eta salakina rek asup kana jero ranjang hese naik kana luhur kulamu ka luhur eta pamajikana gegerowan ka inung bapana umi bapak itu ngagayot cek eta anak si horeng salakina di luhur hesna jam 12 jam 2 jam 3 jam 4 salakina kerek di luhur kulamu ngelai ke handap ngeclak eta cai laina kana pamajikanana cek pamajikan emak bapak ieu teh ngeclak cek inung bapana kenting biasana padahal mah cai lai murag akibat naon tah akibat bodoh dina agama mentak rugi jadi jelema bodoh mah ruginya tidinya eta Sayyidi Aminah jeung Said Abdullah singkat carita ngahiji dina malaman pertama singkade nu kadua ulah ngahiji salaki jeung pamajikan dina malam rebo min ahlil majlum boga anak sing jadi tukang dolim kadua salaki jeung pamajikan punten ulah salap lalaki salaki lapna eta pamajikan eta mentak ruksak rumah tanggana tegesna bakal pepegatan mentak misahkeun ngan kade lapna ulah lap urut sangu komo lap urut piringnya misah salaki hiji sadiakeun pamajikan hiji kudu misah supaya runtut raut awet dina rumah tang anu disebut sakinah mawadah warohmah eta nu rumah tangga nu hade malam Jumat 18 ngandung Siti Aminah nepikeun sabulan ngayuga 2 bulan gumulung 3 bulan ngalenggang 4 bulan mangrupa 5 bulan ngareka maya 6 bulan jumeneng jati 7 usik 8 malik 8 ear suara ngajuru ngarana Kangjeng Rasul dikandung ku ibuna Siti Aminah salama 8 bulan urang ge sami 8 ngan biasana Kangjeng Rasul mah keur dikandung ku Siti Aminah teu ngarasa ngandung teu ngarasa hamil teu ngarasa nyiram tapi pamajikan urang keur-keureuneuh janari tengah peuting mun hayang nanaon kudu diturutkeun hayang jam 2 hayang buah duku hayang buah mangga teu diturutkeun cenah sok ngelai orokna atuh pasti orok mengelai teu aya orok nu langsung nyiduhnya da moal bisaan huntuan aki-aki ge nu geus huntuan mah teu bisa nyiduh ngelai gitu nini ge nu geus huntuan mengelai teu bisaeun ngasupkeun eta ngaluarkeun ciduh komo orok sabulan 2 bulan nepikeun 8 bulan teu ngarasa hamil teu karasa nyiram tapi awewe urang pamajikan urang geus ka aneh-aneh geus rupa-rupa kahayangna malah di Bogor mah aya awewe keur hamil keur nyiram hayang pais bobogaan salakina cek eta pamajikan bapak aa neng mah hamil teh hayang pais bobogaan akang atuh sia mah cenah nu aing dipais mah ge sia hayang eueuh kajeun teuing barang kitu eta bapana kumaha aing lamun disabet dikadek eueuh deui lempang ka sawah lempang aya disusukan aya kuya keur nyelengeuh kieu eta kuya huluna tewak disabet ku salakina dibawa balik di konengan terus dilajaan dipais di kalapaan di bunian jadi teu ciri beres dipais diasongkeun ka pamajikan tah sia hayang bobogaan pais aing teh dibuka ku pamajikan dikoreh-koreh lain di daang ieu pantes aya sungutan
aya panonan aya irungan kanu poek oge nyahueun si horeng ieu geus sabulan 2 bulan ka dieu geus cager kokoreh ka salakina bapak aya naon sugan atuh sesa nu dipais teh aya keneh ari sia cik salakina neangan sugan bapak aya keneh tunggul-tunggulna geus aneh-aneh lah pokona mah awewe pamajikan urang lamun keur hamil tapi Kangjeng Rasul nalika dikandung ku Siti Aminah teu hayang nanaon teu karasa nanaon sabulan nepikeun 7 bulan 8 bulan 8 bulan biasa sok najongan orok lamun najongna belah katuhu pamajikan urang keur-keureuneuh eta orokna lalaki lamun najongna belah dieu rada lalaunan belah kenca eta biasana orokna awewe cek eta inungna ujang aceng kasep gelis ulah najongan wae ka emak-emak teh nyeri di tajongan wae sabab lalaki mah rada kenceng najongna eta orok ngadengeun cek eta orok lamun bisa ngajawab emak ujang mah lain najongan beuteng emak tapi kamari minggu kamari aya bapak datang ka dieu ku ujang teh ditajong gitu eta orok lamun bisa mentak lamun keur-keureun ulah sok saucap-ucapna orok ngarekam bahasa inungna camurut orokna lahir camurut deui inungna sok bungah keur hamil orokna ke lahirna bunga ulah sok loba pikiran ulah loba camurut loba amek-amekan keur-keureuneuh mah awewe sing loba maca Quran sabulan 2 bulan gubrag lahir Kangjeng Rasul ka alam dunya sajidan syakiron hamidan ka'annahu badrun bi tamami sujud bari macakeun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah mudah-mudahan anak-anak urang katurunan urang sing dijadikan anak-anak anu soleh berkah urang memperingati maulid Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahartosnya banyak kahartos bu. Alhamdulillah upami ngaos tos kahartos mah ceuk guru oge eureun lamun jamaah ngaji can kaharti wae mending keneh eureun kacape-cape diteruskeun oge sajam langkungnya sakieu oge mudah-mudahan urang sadaya sing tiasa ngamalkeunana anu leresna taufik hidayah ti Allah anu lepatna ieu kabodohan ti sim abdi mudah-mudahan para jamaah sadayana sing ageng-ageng hapunten bisih aya cariosan sim abdi nu teu akur jeung ilmu nahu teu cocok jeung ilmu sorof mudah-mudahan para kiai para ajengan sing ageng-ageng maklum ka abdi sateu acana mari eta urang sadayana ngadua sateu acan ayeuna abdi mungkur tina ieu tempat urang ngadua ka Allah ngaos istighfar muga-muga urang kaluarna tina ieu tempat sing dihampura dosa urang nu ageng maupun anu alitna. Astaghfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminina birahmatillahi wa karamih
jazallahu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Urang ngaos Fatihah sawangsulan, mudah-mudahan anu teu damang sing didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala, khususna tadi teh nyaeta Bapak wakilnya, muga-muga sing diangkat panyawatna ku Allah Subhanahu wa taala bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mulin sholatan dafi'atan li kulli syarri jalibatan li kulli wali aban wa masyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah wa ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu anu kasanggakeun kirang langkung nak nyungkeun dihapunten. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.